Sampurasun kanca mitra sadayana di mana wae ayana karasan simkuring parantos manco ande parantos ngadakom we Tita tadi barai tita tadi. persiapan itu ti tabu 7 itu nya nembe kelar tabu 8 ngan huang hiung we kitu nya. Ayeuna urang deraskeun dina hanca anu kamari dina acara ngawangkongnya dari ngawangkong mah bebasnya ngawangkong mah kamana wae dengaran ge ngawangkong Bebas gitu. ngawangkong. Kadang-kadang orang sok henteu direncana heula nya Mohon laras sok dadak bah. Bade ngobrol ke naon Nuhun. anu penting naon anu aya nya Laras aya aya. da ngawangkong nya beda sareng podcast ari podcast mah Laras. tuh datang Udah aya tema. tema tema-temaan urang mah. Tapi sok sanajan kitu. Ari arahan mah kudu aya urang teh supados anu radio teh teu lieur ngomong ke naon teh. Laras. Tayeuna sim kuring mah bade magunemkeun atanapi bade nyaturkeun. Bade nyaturkeun perkawis nonoman. Nah, nya Aya naon ya dina nonoman teh? nonoman teh para muda-mudi tah khususna para siswa-siswi anu nuju sakola nya. Mohon laras. Tah kieu aya Andre nya. Tah ieu karasan aya Andre teh salah sawiyo siswa Mohon. SMP SMA bah. SMA. kelas 1. kelas 1 tah. Mohon kelas 1. Berarti upami kelas 1 mah teh acan kelas 2 nya. Atuh acan atuh. Berarti kelas 2 mah setahun di kelas 2. Berarti 2 tahun ini kelas 3 nya. 2 tahun di kelas 2 laras bah. Mun. Tadina wengi ieu mudah-mudahan ieu sanes bade sinir sampir atanapi sanes bade mamatahan nya. Mohon laras. Tapi ieu mah urang ngawangkongkeun da geuningan kaayaan teh dina zaman ayeuna mah seperti kitu. Tah, nah eta teh saluyu atanapi henteu sareng kulawarga. Tah, kadang-kadang kulawarga teh teu apal kumaha situasi anak muda dina zaman kiwari teh. Mohon laras bah. Di luar imah teh jiga kumaha tah karasan ya Andreas tah SMA nya anu masa-masana lamun ieu mah lah Masa-masa bangorna. masa-masa bangorna. Bangorna. Abdi sok ninggal nya sok ninggal. Upami misalnya di jalan, upami abdi nuju di warung sok. Mohon. Eta budak awewe, budak kalaki eta dina cumarios ge. Kadang-kadang kalalasan. Mohon laras. Punten nya cenah anjing goblok. Kitu nya eta teh. Mohon. Eta teh sanes babasan anu tabu deui aya namanya kitu nya tos biasa ya tos umum eta bahasa teh tapi teu sadayana kitu nya. Mohon laras. Tah, terus aya deui kitu nya model murang kali SMP geuningan tos punten nya ieu mah. Mohon. Bobogohan gitu nya. Aya mohon. Apakah eta memang zamanna jiga kitu atau napi eta kumaha tah? Nah arega jiga kitu kumaha tah? Aduh. Kalarasan mah abdi oge gaduh bah. Gaduh sareng pun bojo mah gaduh abdi. Ngalit lah bah. Nah pun bojo kumaha? Mohon. Abdi oge gaduh janten kabogoh beureuna. Mohon lah. Ai bojo mah lebih tinggi maksudnya lebih tinggi kabogoh lah. Kabogoh. Memang leres bah. Upami tos pulang sekolah ya utamana pulang sekolah. Jadi siswa teh pasti nyempetkeun waktu bah. Nya. Sanajan eta di mana bae bebas, tapi nu jelas mah kanggo abdi siswa. Nah sih upami uih teh kadang nyempetkeun waktu. Janten tiasa teratur uih teh bah. Mohon. Janten kumaha carana urang itu teh memang aya beberapa faktor. Lamun aya pertanyaan, nah hawios. Saur tadi Abah ngomong anu jiga kitu teh ayeuna mah tos henteu tabu deui, tos umum, tos biasa bae. Sanggem abdi mah memang upami ngomong kitu mah teu sae tos jelas teu sae. Namun dinu sairingna waktu mah memang janten kebiasaan anu normal pikeun nya anak-anak
sekolah, Ya. siswa anu di luaran gitu memang tos biasa. Tapi eta abdi hawatosna teh eta bilih kahareupna teh janten budayanya gitu. Mohon. Upami ngabudaya gitu nya. Generasi-generasi anu kaharapna teh moal tebih gitu upami misalna henteu aya ropea atanapi teu aya wurukan ti anu luluhurna gitu. Contohna ti guru-guruna atanapi ti orang tua gitu nya. Orang tua kan teu apal misalnya ya budak teh ngomongna kasar. Laras. Misalnya kieu yo. Ka mana tuh anjing cenah kitu nya. Laras. Duh eta teh nyarosa ka jami atau ka anjing gitu nya. Tah janten osok miris oge gitu nya abdi ge gaduh murang kali gitu. Duh. Wah, boh anak aing ge kitu. Eta nya aduh. Hadangkeun ari di bumi mah teu kitu tapi di luar kan teu apal. Laras. Eta ari numutkeun sim kuring mah memang eta peryogi perhatosan oge gitu nya. Peryogi analisa ti kaum pendidik gitu khususnya nya di sekolah-sekolah eta ulah dugikeun ka bahasa-bahasa kotor teh janten ngabudaya. Eta misalnya dina bahasa hungkul gitu nya. Can tina pergaulan anu sanesna gitu. Contona gitu nya. Henteu kirang-kirang ayeuna mane tina berita-berita budak SD, budak SMP eta tos mengenal anu namina miras. Mohon laras aduh. Minuman keras. Mohon minuman keras. Kan eta teh mirasna dilarang. Mohon. Gitu nya. Aya laguna ge geuningan. Kumaha teh? Kiwari geus gumar. Eta mah maksud Siliwangi, Bah. Oh, berarti salah. Salah. Eta salah. Salah. Anu ieu geuningan anu lagu Oma teh geuningan miras geuning eta. Oh, minuman keras miras. Minuman keras. Apa-apa eta teh dilarang. Mohon, dilarang. Leres. Nah, gitunya. Bohku negara. Mohon. Bohku agama gitunya emang dilarang. Mohon, gitu. leres. Nah, buat dilarang, da budayana beda di urang mah. Gitu, beda jauh pisan sareng budaya di luar. Budaya luar benten di luar mah gitu. Wah, bebas. Dibebaskeun gitunya. Ari di urang mah jang keur gaya-gayaan. Anu akhirna bertindak arogan anu di latar belakangi ku minuman keras. Mohon, laras. Gitu tah matak eta kumaha gitunya solusina kumaha carana sangkan budak sekolah teh budak siswa teh anu masih kene remaja hiasa ngaredamna tah. Mohon. Nurutkeun Andre gitu selaku kaum muda. Mohon, laras. Kaum remaja eta aya teu misalna bong-bolongan kana kumaha ieu gitu tah sangka bisa minimalisirna gitu. Mohon. Jangan selaras nama kieu, Bah. Kanggo kaum sapantaran abdinya remaja atau napi budak sekolah. Memang aya sababaraha hal anu ngajadikeun siswa-siswa teh janten arogan, janten liar gitu istilahna mah. Memang aya sababaraha faktor anu ngajadikeun siswa teh janten kitu. Henteu ujug-ujug hayang coba, henteu ujug-ujug gitu, Bah. Iya. Aya sababaraha faktor. Umpamana ti anu utama jeung nu pertama nya eta ti keluargana heula, Bah. Upami ti keluargana tos aman, tos terjagi, tos dididik sademikian rupa diarahkeun lah, Bah. Diarahkeun si murang kali teh sangkan dikenalkeun, oh ieu mah teu sae. Oh ieu mah nu sae. Janten kan ka urang lagi salaku murang kali salaku pelajar kenal. Oh, saur si bapak ieu mah ulah. Saur si mamah itu mah teu sae gitu. Janten kan ka urang lagi salaku siswa ngartos gitu. Eta nu kahiji, Bah. Anu kadua kumaha? Anu kaduana nyata ti lingkungan sekolah. Guru merhatikeun siswa henteu. Nah, atau guru masihan peraturan tertulis atau henteu tertulis. Sangkan siswa teh bisa nurut yen eta teh salah gitu, Bah.
Abdi ngaraos rumah sa ngaraos ti zaman SD SMP dugi ka ayeuna nembe kelas 1 SMA. Ngaraos pisan guru pengajar gitu nya, orang tua di luar rumah tadi ngagaduhan faktor ngagaduhan naon sebetna teh pengaruh anu positif atau negatif eta tidinya. Janten urang bisa ngartos yang minuman keras teh dilarang atau henteu dilarang eta tidinya. Pami urang ninggalpan ai bapak-bapak mah tos biasa panginten di sisi jalan sok aya botol. Apan urang teh, wah saur si bapak nu kieu teh teu kenging, jauhan. Janten teu ieu. Nya teu terjerumus lah. Benten sama sareng anu penasarana tinggi. Memang teu salah lamun murang kali hoyong kenal, muhun. Teu sawios. Tapi lamun dicobian, lamun kebiasaan eta nu matak bahaya bah. Mohon. Anu katilu nyaeta di lingkungan pergaulan. Nah ieu anu paling besar bah. Di luar sekolah, mohon di luar sekolah, di luar keluarga, di luar masyarakat, di dalam masyarakat eta anu paling gede. Sabab keluar didinya teu aya peran keluarga, teu aya peran sekolah. Jadi murang kali seolah bebas. Ieu nu matak jadi hawatosna kanggo nya para orang tua umpamana. Ieu teh budak abdi teh di luar teh kumaha apaan gitu bah. Nah bager, nah bangor. Nah didinya anu matak berpengaruh tinggi nyata lingkungan pergaulan. Iya. Kartos lah pamik gitu mah. Jantannya memang henteu gampangnya mohon laras henteu gampang. Henteu gampang eta kanggo menanggulangina hal seperti itu. Kumargi ada ari ayeuna mah parantos hampir ngabudaya gitu nya. Mohon laras. Soalna budak oge gitu da meureunnan kitu teh meureunnan ningali batur. Mohon laras. Ningali umum mohon gitu. Laras. Lolobana jiga kitu nya meureunnan kabawakeun. Mohon kababawa bah jantana teh. Janten menjamur mohon gitu laras. Ketepaan teh nya ketepaan. Mohon. Numutkeun abdi nya kitu tah. Jadi semacam kitu teh memang ieu aya kedah aya pembelajaran khusus mohon kangge siswa-siswa atanapi kangge ibu guru bapak guru anu di sekolah kangge ngagemleng khusus gitu nya dina permasalahan ieu. Mohon. Kumargi eta aya berhubunganna sareng karakter. Mohon gitu. Leres bah. Karakter. Jadi si karakter ieu kedah dibina, kedah dipupuk dina ayeuna keneh gitu dina mangsa alit. Sabab upami misalna atos dewasa mah atos gaduh pilihan nyalira kan eta mah. Hade jeung gorengna gitu bisa da eta mah sebuah pilihan gitu nya hade jeung goreng mah. Tapi upami misalna dina mangsa anom keneh parantos diwurukan gitu nya. Yen eta teh gorengna naon gitu. Laras. Kedah ngartos oge si budak teh gitu. Jadi lamun misalnya guru ngalarang atanapi orang tua ngalarang teh kedah beralasan. Mohon laras ulah ujug-ujug entong lah eta nu ulah. Da janten upami salaku orang tua ukur miwarang entong teu kenging janten justru murang kali teh kalakah tambih penasaran bah. Nah sih ku si mamah teh entong janten dicoba lah dicobian. Pas dicobian alah ngeunah janten katah eta anu matak janten bahayana teh. Etanya mohon. Memang kedah aya sosialisasi oge nya ti pamarentah oge gitu nya kedah aya edukasi khusus tentang hal ieu teh gitu. Kumargi upami misalna diantapkeun gitu upami misalna teu aya paparatosan ti orang tua, di sekolah, di pamarentah gitu nya. Eta bahaya oge gitu kanggo generasi gapayun. Bahaya. Tah numutkeun Andre tah peryogi teu aya edukasi khusus misalna ti pamarentah gitu kadang ngaupayakeun jiga mode kumaha tah gitu tah aya usulan teu misalna ka pamarentah dinas misalna ye. Abdi usul ye kadah aya latihan calung misalnya.
Satu nyambung. Nyambung bah. Kada aya penyaluran misalnya. Memang jelas. Sabab kieu bah. Lamun urang salaku siswa menang aturan ti keluarga hungkul, apan atuh urang teh atau hirup teh teu di imah wae atuh bah. Kan gitu. Aya di sekolah aya di luar. Janten faktor-faktor anu di sekolah anu di masyarakat teh kedah bergerak oge. Kepala sekolah kedah ngayakeun sosialisasi. Entah tentang pan anu ayeuna keur marakan bah ai nu tawuran teh mah gitu nya anu nya rokok miras anu eta. Eta tugas sekolah kanggo sosialisasi siswa yang eta teh teu kengeng goreng gitu teh. Eta anu kahiji. Anu kaduana ti pamarentah oge kedah aya sosialisasi nya ka tiap-tiap RT RW gitu kan. Aya bentuk kelompok-kelompok anu alit. Janten masyarakat sekolah utamana siswa sareng masyarakat umum janten leuwih ngartos, leuwih sadar yen miras teh nyatana dilarang. Yen ai pami narkoba mah tos jelas dilarang. Janten supaya kesadaran masyarakat teh leuwih ngaronjat gitu bah. Iya. Mohon. Aduh, ya parantos hampir 20 menit ya. Satu karaosnya orang. Karaos Pak mohon. Nah, jadi kacinekanana kanggo menanggulangi arogansi remaja mohon. Gitu. Bahwa dina tata bahasa, bahwa dina pergaulan gitu karena hal mengenal minuman keras, terus tawuran oge gitu nya sagala rupina. Eta peryogi pangrojong ti berbagai pihak berarti. Mohon leres bah. Saupamina ti pamarentah cobi atuh misalnya mulai ngabina mulai ti Karang Taruna gitu nya. Leres ti Karang Taruna eta ya usulan ti RT RW gitu nya kumaha carana sangkan ieu murang kali teh tiasa kasalurkeun. Mohon leres. Kana hal-hal anu positif gitu nya. Membuat suatu kegiatan anu edukatif, mohon anu langkung berguna bah. Anu berguna, anu positif jeung bermanfaat gitu nya. Kumaha kitu eta murang kali teh mangrupikeun hiji generasi panerus urang sadaya nya. Da. Laras. Mun rupina moal panjang lebar sok sanaos ngalantur, sok sanaos henteu tertata tapi mudah-mudahan aya manfaatnya. Mohon laras. Tisim kuring seja amit mundur amit mungkur pamugi dina tepangan waktos anu sanesna tiasa urang paamprok deui urang medar anu sanesna nya dina topik-topik laras mohon gitu. Sampurasun